Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama saya Abdurrahman di channelnya Kampung Girang. Nah, kebetulan di pagi ini ada ibu-ibu ini lagi pada ngeliwat nih, lagi pada makan-makan tuh di saungnya Kampung Girang tuh, yang padahal kalau saungnya belum selesai ya teman-teman. Tapi udah dipakai makan-makan nih sama ibu-ibu, udah katanya udah nggak sabar, katanya pengen makan-makan di situ. Ayo kita samperin teman-teman ya. Nah, ini ibu-ibu dari Kampung Girang nih lagi pada makan-makan nih, lagi pada ngaliwat tuh. Oh, lagi pada makan-makan, nggak tahu makan sama apa tuh, sama jengkol apa sama pete kita. Halo ibu-ibu, nuju naraon ya ibu-ibu? Nuju ngagibah. Nuju ngagibah, nuju Ya saungannya. nuju marawanan saung ya teh. Marawanan saung sareng ngagibah. Alas ya. Mang Oman ngamak ke saung aing cenah geus di parawanan cenah ku ibu-ibu cenah ya. Cenahnya. Tah Mang Oman tah keur diparake tuang tah ku ibu-ibu tah. Tempo itu tuang aja naon cik ibu atuh ninggal abdi ya. Aya peuteui teh geningan geus seep geuning. Seep atuh da tadi mama ge. Aduh, telar atuh meureunnya. Aya tumis kenteng. Alah cenah tumis kenteng cenah tah Mang Oman. Aya nanti semur jengki. Aya Pak Jeki cenah. Aya Pak Jeki cenah. Tuh, ieu lalapna ieu seueur keneh. Tuh jeung lalap tempo. Mie goreng. Mie butut da jadi hideung. Tuh cenah jeung mie butut cenah tah Mang Ilung jeung mie butut cenah Mang Ilung ieu teh mah majikan ya. Pelor jeung pelor. Pelor ame telur leunca teh. leunca ame kuat. Alah aing mah tempo Mang Ilung majikan tuh kana puyak gitu tempo tuh. Ayo we mun yang giling urangnya. Lah aing mah. Yang penting sehat, yang penting sehat. Noge ku jukut. Lain waas lamun Mang Ilung aya di handap posisina di luhur majikan ripuh jiga teh Mang Ilungnya. Mun ada tara ditonlihan eta. Ngapain ngajigana teh. Tempo ieu ibu-ibu alah keur talaruang asa ku nikmat pisannya tuang di sawahnya. Aduh. Gitu. Saung batur. Aduh nikmat pisannya. Teu nyaho nanaon, teu nyaho nyieun, teu nyaho ripuh, nyaho geke nya. Hampura we Mang Oman nya. Aduh Di aing. baturan deui di sakolahan. Tah cenah Mang Oman dangukeun. Di bantuan nyeun cireng ke tenang. Tah. Nyen cireng teu bener kamari cenah. Banyak. Kadon gagal. Jadi we dijieun naon dijieun keju cenah mah kamari teh. Da aing gagal pemajikan cenah meuli bahan yang cirengeun cenah ipek gagal cenah. Wah, geus we ku aing dijieun keju cenah. Ipek kejuna teh asin teuing deui. Di heula bau sabun geus diadonan. Beli tarik esana cina aksina. Beda-beda sih aja suka yang. Bau sok atuh ya enggak mah. Tah mam cenah tah kabaraya tah. Ke mah ngaliwat deui dia. Lobaan ke mah ibu-ibuna jeung bapak-bapak ngaliwat di dia. Oh amparkeun di dia tah make daun sawu tah. Wah, asin jengkol sambal pokona mah. Tapi iya dijamin lamun kuno gara remoy mah ngarugrug. Wah, ada. Yang penting ulah doya-goya gue. Luar bikin ka pek bari joget ge pek teh teh ulah dieuneuk-euneuk we. Oh, bawa ka dieu teh karaoke cuk urang mah. Sok kuing panggung. Kan bisa dicas kan? Dicas. Tuh dicas mah bari eta. Cas heula di imah sing pinuh. Gitu. Ieu pemandanganna tuh. Matak pantos harayang dahar di dieu teh da meureun bari nempo nu hararejo ya. Rejo lemok dang daunan curcor saina nu harerang, rajegna tutumbuhan, sapunara nikmat pisan. Keuangan yang lagi tidak membaik teh datang aja ke sawah. Lamun saumpama keuangan keur semerepet da keur garering lalu patah teh ka sawah. Karena teh stres teuing gitu. Biasa nama. Tapi lamun keuangan menuju sae lamun patah teh ka cimol. Gitu kadon shopping ibu-ibu mah. Lamun keur garering tah sakuna ka Sarawah. Da hayang preskeun meureunnan. Kering pesak caranya. Kanker gitu bi. Tapi kitu we nya baraya cukup sekian heula we lah nya ti abdi
tong hilapnya Kadi dibantu amang ka kampung subscribe-na. Babut Girang. Nah, cenah amang ka kampung Amang Babut baraya Girang. ka dia ka kampung. Kapasisian. Lain pasisian, sisi kota Cimahi. Lima di sisi kota Cimahi lainnya jauh lah. Tapi itu tinggal sakieu deui itu anu aya sawah nama gitu da ai sanes nama terus dibarangun gitu mung tinggal sakieu deui ieu naon pesawahan nama Bawa kopi, bukan bawa termos. Banten udah dilestarikeun ku urangnya kedah dijaga itu ya. Itu aset pemerintah gitu ya. Nah, milik pribadi. Bisa bibi. Gitu. Anu saha teh gaduhna itu SHM na teh nu teh ria nya SHM teh sadayana nya. Kayaknya tuh. Sakieu Kenalkan aku yang punya babut. sakieu ublang-ublangna itu nya. Itu punya babut. Sabaraha hektar sadayana itu? Ieu teh mun telepat mah 4 hektar gitu. Sadayana sareng ka ditu tuh. 4 hektar setengah. Mohon. Gitu, Sanes 4 hektar sakilo. Ya, Pak Bobi. Ya, kitu heula baraya nya sadaya. Bismillah. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.